kaleresan dina wengi ayeuna aya acara mipit pare atanapi ngabibitan pare huma. Kaleresan di kampung adat Majalaya ieu wengi tadi siang tadi aturpunten parantos dikawitan panen huma sareng panen di sawah oge. Teras siangna diteraskeun ku acara ngahiras atanapi panen sasarengannya. Naon cenah hubunganna sareng pagelaran ieu? Kok bisa tadi kepada dicaritakeun yen pagelaran tarawangsa ieu teh etang-etang mapak atanapi ngabagiakeun dokapna di Nyimas Dewi Poaci atanapi kurang katinggal sapertos saya di payunan sim kuring eta pare ngobikeun pare humanya ul kubus kaluhur kesang rumuhun kahandap kesang batara kabatara kabatari kabatara naga raja kabatari naga umpi ha pangeran bagus daun kabe pun ka bumi masing-masing pilih aya kayu papuhu-puhu pilih aya raso pacongo-congo ada ampunnya paralun hampura sapapanjangna hampura sapapanjang pun kabe pun sampurasun anu geulis Nyimas Dewi Poaci Tresnawati Dayang Sari ulinggi di Cikubang Cikahuripan Cikubang Cikahuripan ada ampunnya paralun pilih lepat dina miteu beuyang pilih nyeri dina mipit pilih kirang merenah dina ngahiras ada ampunnya paralun hampura sapapanjangna hampura sapapanjangna pun tapi pun sampurasun sampai 7 dawuh 5 bulan 12 negara kunjung sampurna pun tapi pun sampurasun
terkait sareng kebudayaan di dieu ti awit dugi ka ayeuna aya sababaraha kabudayaan anu digelar ti awit milangkala desa dugi ka ayeuna janten rutinitas anu disebat mapag purnama pangintennya terkait sareng mapag purnama mah bahasa silsilah kapungkur mah urang teh mulan dak kapungkur mah teu aya penerangan listrik gitu kan, semacam di teras mun bahasa orang maja mah gitu kan, di buruan murang kali amengan sepuh na ngawangkong sambil ngopi atanapi bernuansa nakan anu kana bab keseharian pada melan kailmuan eta dibuka di ngawangkongna di teras. Nugi ka ayeuna kaguar ku zaman ayeuna ku di zaman modern ayeuna eta ada tradisi eta teh teu leungit cuman berbeda nuansa panginten ayeuna mah. Cenah di dieu naon cenah anu disebatkeun kabudayaan atanapi kampung adat Majalaya. Anu disebatkeun kampung adat di dieu terkait sareng kampung adat Majalaya bukan satu bangunan rumah adat atanapi rumah semacam di kampung adat anu sanes pangintennya. Di dieu mah kampung adat di dieu satu adat budaya anu ti awet ti luluhur di dieu dugi ka ayeuna anu kaleresan masih kajagi. Muji syukur Kayang agung
terkait cenah kesan kedepanna untuk jenjang kepengurusan terkait kabudayaan sareng kasenian simkuring ngaharapkeun ka para nonoman-nonoman ka para penerus budaya tong sampai hilap kana jati diri urang pangeling-eling kanggo karuhun urang naon sababna sering sepuh urang ngageuingkeun tina bahasa lamun urang hayang nyaho ka dirina urang kedah lamun urang hayang nyaho ka Gustina urang kedah terang ka dirina gitu. Nah, penuut cikuring tina perantawisan ieu seni sareng budaya di dieu kultur di dieu mudah-mudahan marurang kali kapayuna sing emut kana jati dirina supados dugi kanu ka Gustina gitu.